Hilap deui urang sanggakeun sholawat sinareng salam ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rehna dinu wangtik ayeuna dina dangkap ieu urang biasa dimungkulung dinu tradisi panganten kapungkur tradisi anu biasa dilaksanakan ke para leluhur urang aya can karuk mulut cenah hari kadoa mulut teh urang teh ngeupel eta congcot cenah dina eta tumpeng soalna sadaacana simkuring ngadugikeun pangapunten rehna Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan bidang kebudayaan khususnya kepala bidang kebudayaan terus di kepala seksi cagar budaya dan sejarah biasa sumping ibu jaluuhan kujalaran ieu teh dibagi-bagi terus tadi sahur kaum lili karena Sumedang teh nembe enteut-enteut ayeuna teh enteut-enteut anu tadina tos lami penginten tapi suri gitu ayeuna teh enteut-enteut deui diawalina nyaeta ditarik ku regulasi terus alhamdulillah lungsur Perda nomor 1 tahun 2020 nah simkuring tadi ngawakilan Marantengah dudungan simkuring penginten di Pakabit Pakasi ngadugikeun salam pangbaktos teras deui Marantengah sanaos teuing ka dieu ngaraos reueus rehna geuningan naon anu dirojong ku pamarentah dirojong oge ku karaton nyatana mah aya di masyarakat sakawal 2017 simkuring nyusun PPKD teh nyaeta pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah naon dilebetna teh lungsuran tinu regulasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan anu antuna engkeun tinu kebudayaan eta teh biasa janten destinasi daya tarik wisata sapertos kieu teu menutup kemungkinan cing kapayun aya nu hoyong kuningna wah cenah sok aya tradisi can haruk mulut cenah di ditu atau napi hajat tembur cenah di mana di dusun Ciwaru cenah di Cisarua cenah Sumedang hoyong ningal sih kumaha naon sih maknana nu digarantungkeun ieu teh ya foto ya aya waluh nah eta teh salah sawios bentuk rasa syukur nu kapendak mah anu memang di Kalimantan mah teu aya Bu anu kieu teh da benten deui meuneun tradisina gitu aya di urang gitu dia nah dinu undang-undang kemajuan kebudayaan eta teh aya 10 objek anu kahiji paminten tradisi lisan teh dongeng disepuh baheula mah cenah jang di dieu teh aya cikahuripan teh sok dianggo anu cenah riwayatna teh eta udah tradisi lisan anu kaduana manuskrip teh naon ya eta naskah lamun saur orang dayeuh mah cenah buk teh naon cenah riwayat biasa janten sejarah anu ditulisna diseratna biasana upami teu kagama biasana ku cacarakan upami teu cacarakan biasana ku pegon ongkoh Arab cenah tulisanna teh tapi bahasana Sunda hebatna urang Sunda di dieu tah sepuh-sepuh kapungkur mah paralahan di kadinya margi intelijensinya pengetahuannya langkung palalingker harita lajeng deui aya paribasa saur ti pakidulan saurna teh tikukur ku ngapung ka Bandung julang ngapak ka Sumedang di Bandung Garuda Ngeupu naon eta hartosna kapungkur mah teh acan aya Bandung mah ka Bandung teh masih kene region wilayah kapamarentahanna anu dipimpin ku Sumedang region Sumedang kapungkur mah Tasik Cianjur Garut itu masih region ka Sumedang mung sanalika aya perpecahan ayeuna di pengembangan terus ka Indonesia aya wilayah Bandung kabupaten terus Garut Tasik kan sanes Banten nah salajengna aya deui pengetahuan tradisional dinu pengetahuan tradisional mangrupikeun cenah tidak hanya cenah
kami mah rek ngawinkeun budak cenah euy iraha cenah mantesna anu panghade-hadena waktu tah eta teh pengetahuan tradisional eta adienakeun aya teknologi tradisional peralatan sapertos panginten manawi ayeuna marurang kali ayeuna kuninga kanu lisung masih aya keneh lisung di dieu terus aya mah aya paninggalna mun tos rangki mah eta teh wanda urang eta teh anu bakal dipilari ku urang-urang kulon urang gitu saur sepuh mah cenah si tangkurak mata hejo gitu nah eta teh wanda urang lisung halu jodang dengan asepan gitu hawu terus kata-kata ieu mah kita ngarange hawu gitu. Nah tapi sanes hartosna urang kedah uih deui ka masa lalu nah ini minimal urang kuninga kuningakeun generasikeun nah eta teknologi peralatan hidup anu salajengna nyaeta seni. Nah tadi sim kuring ngobrol sa badana sumping lajeng lalesok di bumina acep itu pamit telepatnya gitu acepnya mohon. Nah saurna iya aya riwayat anu kalintang akhirna saresna peryogi di kuningakeun yen sim kuring oge di dinas teh diajar di masyarakat teh justru munduh peryogi informasi-informasi anu memang informasi ieu teh biasa ngangkat urang boh karatona boh pamarentahanna boh rahayatna saurna cenah di dieu teh aya bohong kabuyutan nyata bohong gede cenah saurna teh leres panginten anu ieu teh gitu nya. Nah ieu teh Bu saur harewas tadi saurna teh kantos dianggo ngaresmikeun menara Eiffel anu ieu teh saurna teh gitu pamit lepas gitunya tadi teh malihan mah saurna teh catatanna oge masih kena aya keneh ka Prancis cenah ka ditu rerencanganana gamelan parakan salak anu aya di karaton nalika zaman sahari nya zaman yang gitu ngaresmikeun ka ditu ka menara Eiffel dicanak ieu teh gong ka ditu. Nah ieu kan kalitang ahengna anu memang menara Eiffel janten ikon dunia anu diburu sagala rupi masyarakat seluruh dunia kanggo menikmati wisatana di ditu. Nah ayeuna urang anu aya di dieu urang sami-sami rojong urang sami-sami rawat urang sami-sami ruwat da geuning ieu wanda ditinggal sepuh karuhun teh riwayatna sakitu ahengna. Nah didinya di wilayah seni tangtosna panginten seueur seni-seni anu sanes anu teu acan kacatet wira simkuring oge anu salami ieu di kebudayaan teh diajar ka masyarakat maluruh wilayah gitu nembe ayeuna bubuhan diulem kuninga yen ieu teh geuningan bohong ieu teh riwayat rada lukian gitu kantos ka Prancis cenah tadi itu kan negara Prancis jeung salajengna abdi nuwunkeun kuninga foto atau napi dokumen anu aya catatanana ieu bohong kantos ka ditu ka Prancis. Nah tidinya aya oge bahasa tadi saur Kang Bayu cenah di dieu mah gaduh logat wewengkon khusus cenah kitu ngalakeunna cenah kitu nyarios teh cenah kitu. Nah eta teh wanda urang anu memang kedah dipertahankeun dan ngabentuk karakter eta teh anu memang di bahasa eta ditalurkeun kelengking jero biasa bahasa wewengkon. Nah anu terakhirnya eta ritus naon cenah ari ritus teh ritual teh naon atuh ritual teh urang teh syukuran ngadoa. Nah sapertos dia teh muludan hajat lembur gitu nya aya deui ngalaksa naon anu dirancang kalong geuningan gitu tolak bala kamari sapar biasana sok aya gitu ritual tolak bala tapi teh kalebet ritus ritual anu tujuanna nama pikeun ngalap keberkahan tur kamakmuran kanggo rahayat salembur angin tehilap simkuring ngemutan salaku wawakil di pamarentah paminten yen kumargi ayeuna teh masih kene tahapan urang teh reureunya hayat jahe jaga jarak sauna tinggal keren sedikitnya supadosnya urang teh mulus rahayu berkah salam miring dinu arahan pamarentah oge
kantosna mudah-mudahan pamugi gitunya ku ayana urang ngadoa sasarangan ieu ku secara batinna biasa nulak sagala rupi panyawan naon anu bade sumping. Nah sakitu panginten tisim kuring nguningakeun hiji hal ngeunaan pengetahuan kunaon sih pikieuan ulah keueung ulah salempang jeung ieu tos diatur dinu regulasi malih mah regulasi anu dikawit di undang-undang negara Indonesia keneh di pusat tungsur ka Perda di Perda mungkin nuju digodok perbukna ngeunaan perbuk Sumedang Kusir Budaya Sunda. Hapunten anu kasuhun bilih kapetang kamana wae kitu sina kuring bilih ngabadug manah sanes kanten sim kuring meudah hapunten mung sakali deui sejak nguningakeun salam bartos reueus pisan ngiring dina di dinas kebudayaan ngiring ngarojong teras ulah hilap diteraskeun tradisi-tradisi eta teh anu 10 objek kemajuan kebudayaan sareng deui kacaraton selama urang merapat salaku lembaga adat tertinggi. Mung sakitu panginten isin kuring billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.